Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil azizid dhamin al harisi bil mu'minina raufir rahim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala sairin nabiyyin wal mursalin sholatan wa salaman daimaini tujibu bihima da'awatina bisur'atin amin. Wa sholli wa sallim kadzalik ala rasulil karim dzil quwwati indadzil arsyil makin al mutha'i tsamal amin Jibril wa ala sairi rusail malaikatil muqarrabin wa ghairihim wa ala jami'il awliya'il awwalin wal akhirin wa ala ahli ta'atika ajma'in. Amma ba'du, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Rabbana innaka hamidum majid. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walidzalika qala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra sallallahu alaihi asra wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi mi'ah wa man shalla alayya mi'atan kataballahu lahu bara'atun minal nifaq wa bara'atun minan nar wa askanahu yaumal qiyamah ma syuhada. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwa faqad fazal muttaqun. Kalawan munajat ka Allah Subhanahu wa taala oleh orang nyuhunkeun pitulung ka Allah ngalangkungan puji syukur ka mantena tina rupi-rupi kanikmatan utamina munajat urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala dina ieu waktos karena saenyana hadirna urang dina ieu pangaosan daya rencana urang ti beh dituna keneh nya teu aya rencana di tahun-tahun anu kamari teu aya.
semata-mata ieu mah rencana Allah Subhanahu wa taala pangaosan teh nya. Teu aya sugan ti keur SD keneh sok merake saragam ke ngaji mingguannya henteu. Atanapi jik sarakola kaditu SMP, SMA terus engke minggu ngaji henteu teu aya rencana. Semata-mata atau ngimpi-ngimpi acannya teu sugan kaimpikeun ngariung di dieu henteu kitu nya. Bahkan pan ieu mah semata-mata rencana Allah Subhanahu wa taala anu ngempelkeun urang sadaya dina ieu waktu sadaya sanes sakabeh usaha manusia lemah upami parantos pepenak sareng rencana Allah Subhanahu wa taala. Namun kusakituna mudah-mudahan urang sadaya tiasa ngamanfaatkeun kana waktos oge ngamanfaatkeun kana diri urang. Nyaeta salah sawiosna ngamanfaatkeun kana soca urang sateu acan datang sateu acan datang ruam atanapi lolong nya. Kana cepil urang dimanfaatkeun sateu acan datang budeg. Teras karena sampean urang sateu acan datang ngesor gitu nya masih keneh dimanfaatkeun kulitna kabujur-bujur dimanfaatkeun samemeh datangnya ngeyeng. Nah gitu diantarisna oge manfaat kula warga urang sadaya upami parantos hadir dina pangaosan anu temana sakali deui taya sanes urang sasarengan teh sejana nyuhkeun pitulung ka Allah Subhanahu wa taala upami sanes pitulung Allah Subhanahu wa taala tangtosna oge moal terjadi sarupa kieu sarupa urang hadir dina pangaosan teh teu gampang hadir dina pangaosan teh ibu komo zaman ayeuna mah hadir dina pangaosan teh hal anu sangat-sangat berharga atanapi hal anu sangat-sangat jarang kusabab ngalangkungan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu anu hadir dina pangaosan mah eta teh kenging milih upami ibu bade tebar atanapi bade ngipuk geuningan sok dipilih heula pibiniheuna teh. Upami deuk melak naon teh sok dipilih. Tah teu gampang jadi bibit buit kahalusan teh teu gampang. Jadi bibit buit kahalusan mah teu seindah kitu nya. Teu gampang. Nyontohan karena kehalusan ka anak, nyontohan kehalusan ka icu kitu ka dulur ka babaturan teu gampang. Upami teu aya pitulung Allah mah naon margina seueur naonna seueur gogodana kana pangaosan mah seueur hambatanana atanapi seueur penyakitna itunya seueur gangguanna tapi lain gangguan jiwa mah eta mah stres seueur gangguan kana pangaosan mah namun berjalan dengan segala pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah urang sadaya pan batur mah deuk ngayakeun pangajian kuat kangonangna ge bisa buladeun deui ge eta oge geus dibuneuran kalender teh nya deuk ka mana eta deuk ngonang pangaosan ieu mah teu kudu ngonang datang sorangan gitu nya jeung kudu aya naon geuningan lamun deuk aya ajengan teh kudu aya mercon gobledagan terus naon deui kursi terus naon deui da jerona mah ngaji keneh jerona dihias terus atuh dekengna ti unggal ti kencak katuhu didekeng pan ajenganna oge nah cenah atuh eta mang
mang teu didekeng aing mah teu kudu didekeng ludeung sorangan ge gitu. Alhamdulillah teu didekeng oge aya nu mere kopi nya ya isna alhamdulillah atau isna kanggo naon kanggo neuteuk kana sagala rupa kaawonan, kanggo neuteuk kana sagala rupa dosa kabodohan nyaeta ku ayana hadir dina pangaosan urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala hiji munajat urang sadaya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nutupan kana kakurangan kabodohan urang sadayana kana dosa perdosa urang sadayana kana ka naon disebutna teh kana kaceblehan atanapi kana kabodohan urang sadayana kana kakedul urang sadayana ditutupan ku Allah Subhanahu wa taala kana pan anu cara leupeung oge katutupan ari ku pangajian mah sakali deui mudah-mudahan Allah nutupan kana kaceleupeungan atanapi kana kalalaworaan urang di dunya sareng di akhirat amin ya rabbal alamin. Dahilah sholawat wa salam mugia dilimpah curakeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka kaulawargina ka para sahabat ka para tabi'in atba'i tabi'in tug dumugi ka urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana sing kabeungkeut katalian ku mika cinta ka anjeunana sarta disarengkeun sareng jalmi-jalmi anu mika cinta ka anjeunna oge disarengkeun sareng jalmi-jalmi anu kenging syafaat ti mantenna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul kiamah amin ya rabbal alamin. Salajengna sataacan lanjut atanapi sataacan diteraskeun kana sakumaha aosan lagu ti payun sakali deui urang nataan heula naon nataan heula hal-hal naon wae anu kurang sadayana kedah dipersiapkeun sataacan berangkat menuju kana peribadahan atanapi menuju kana kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Naon margina naon persiapanana teu langkung teu kirang teu langkung nyaeta persiapan teh lintang ti kajabi urang sadaya kudu menyadari bahwa hirup tanapi ieu dunya teh ieu hirup di dunya teh urang teh ari dunya tempat naon Bu? Dunya tempat naon ya teh? Hah? Tempat marah. Dunya tempat naon? Heula. Dunya tempat naon ya? Majar maneh teh tempat ajojing cenah. Sanes dunya mah lain tempat tempat naon dunya teh? Tah, sateuacan urang menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala urang kedah nyaho kedah terang heula ari aram dunya teh ieu teh tempat ujian diuji sadayana manusia di alam dunya teh tempat ujian akhirat tempat balasan akhirat mah akhirat teh tempat bala ieu di dunya diuji urang teh di dunya teh diuji ku kahariwang ku kasieun ku kamelang ku kakeung diuji ada ujian teh ujian ku kamelang kahariwang kasieun kakeung sok sieun padahal eta ngan saukur ujian naon wae anu dipikahariwang ku maneh eta teh maneh nyanyahoanan ka Gusti naon nyanyahoanan teh Gusti Allah
Meni hariwangnya kumaha aloh we. Nu hariwang manehna anu ngajawab manehna ciga nu stres. Nya. Nya upami disanggakeun ka Gusti Allah aya nu hariwang teu. Teu aya upami tos berarti ujian. Diuji ku naon? Ku kahalusan. Diuji manusia kesadayana. Ku kagorengan oge diuji ku kabeungharan aya, ku kamiskinan aya, diuji ku kataatan. Jelma pinter loba ilmu ujian TTKD. Pinter ngaji, pinter sakola, pinter pinter pokona mah jelma. Nah, eta kapinteran teh sakali deui eta teh ujian. Nah manehanana sadar atau henteu gitu. Aya deui nu diuji, aya urang mah kan lamun miskin, lamun keur teu boga nanaon ieu teh keur urang teh keur diuji. Tuh maneh teh ari keur teu boga nanaon menyebut teh ujian. Ari keur boga nanaon lain ujian gitu. Ya. Cager ge ujian gering ujian. Ari keur gering mah abdi teh nuju diuji pugu nuju ujian pugu ieu teh. Ari keur gering mah, ari keur cager mah teu nyebut ujian. Padahal urang bisa bersyukur atawa henteu. Teras atuh bodoh ge ujian ieu teh. Nah ngaji teh da mineng rarasaan mah ti leutik eta ngaji teu bikeun ka ngongkoak tapi ka ngungkul kieu ciga kueuh. Rarasaan mah teureun tapi teu bisa-bisa sing horeng ujian anu uji tempat ujian teh. Teras atuh hirup oge dibere hirup oge ngan samentara da ujian teh. Ari ujian mah ibu saudara mah moal salilahna ujian. Moal aya jelema beunghar 100 tahun beunghar terus-terusan moal. Beunghar 100 tahun juga. Moal aya jelema beunghar 100 tahun. Atawa cager pleng 100 tahun cager teu gering-gering. Moal. Anu miskin oge sarua. Anu miskin oge sarua. Meuni teu boga uyah acan nya tadi imah ya. Miskin pokona mah. Teu komo leuwih nama teu boga uyah acan pokona di imah teh. Nya. Da moal 100 tahun ujian. Nya. Moal 100 tahun. Teras atau nya. Nah, kumaha cenah eta yeuna cara urang menyikapi atanapi cara urang narimakeun kana eta ujian. Ngisi kana ujian kade bisi kieu. Urang teh diuji dibere ujian di mana? Dibere ujian deuk taatna, deuk dosana ujian sadayana. Di dunia mah teu aya tempat pembalasan di alam dunia mah. Namun di akhirat aya balasan. Ngan eta oge balasan oge disesuaikeun sareng ujian anu henteu ka eusian kitu nya eta geus. Salah sawiosna ta upami surga tempat naon Ibu? Surga tempat naon? Itu apa? Tempat naon? Surga tempat naon? Tempat naon? Surga teh tempat babarengan daek di surga sesoranganan sia. Tempat babarengan. Tempat babarengan gok jeung ieu geuningan euceuk geuningannya. Tah eta teh surga teh tempat babarengan. Tempat babareng. Mata upami jalma di alam dunia anak teu daek babarengan, heuh teu bikeun ka surga ge moal babarengan. Ari neraka tempat naon? Tempat naon neraka? Neraka tempat naon? Tempat haneu, tempat penyesalan, tempat haneueul nya.
tempat kahaneul eta neraka teh tempat haneul ngan lamun jalma haneulna di dunya moal haneul di akhirat sok we urang sing haneul ayeuna haneul naon cenah ayeuna haneul can bisa ngaji can bisa ibadah haneul tah haneul lamun haneulna nya hanyelu eta haneulna di dunya moal haneul di akhirat lamun di dunyana can pernah haneul tah pan hadirna dina ieu pangaosan teh atas dasar energi tina kahaneul haneul kumaha kitu cenah haneul beubeurieun ti baheula atuh urang teh teu daek kitu nya kudu wae diberi ku indung kudu wae dititah ku bapa ting ayeuna mah atuh hidang sorangan atunya hidang init hidang sorangan ini teu kudu diguguprak wae ku indung bapa atuh beureum mah ti baheula nah kitu di atasna neraka teh tempat haneul haneul tapi haneulna dina misalnya kieu haneul urang teh tahun baru teu kaburu ka pantai Losari teu kaburu ka ditu teu kaburu healing gitu misalnya kanggo supados urang sadaya tiasa sasarengan dina kaimanan atanapi sasarengan sareng jalmi-jalmi anu kenging ridho Allah jeung jalma anu teu putus harapan tina ridho Allah tina rahmat Allah nyaeta ma'al ladzina an'amallahu jeung jalma-jalma anu geus dibere kanikmatan ku Gusti Allah saha gu jalma-jalma anu kapungkur anu tos dipasihan kanikmatan ku Gusti Allah saha jalma kapungkur jalmi baheula kapungkur anu tos dipasihan kanikmatan ku Gusti Allah saha para nabi para wali para rasul jalmi-jalmi anu soleh eta geus dibere kanikmatan ku Gusti Allah tah urang hoyong sasarengan hoyong pepenak hoyong sasarengan sareng jalmi-jalmi anu parantos dipasihan kanikmatan ku Gusti Allah geuningan sok dibaca ku ibu ngal salat kumaha ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta eta sok dibaca dibolak-balik ngarti henteu bukan jeding maca an'amta ngaji henteu ngarti artikeun dina pangaji naon an'amta teh ya para nabi malamun anu ngaledek nikmatna teh lamun aya anu mun anu ngahina nikmat luar biasa cek para nabi ari urang nikmat teh lamun ngahina atuh can an'amta atuh jadi kudu ada anggeus ngajina ieu geus karolot can ada ngora keneh rarasaan intinya an'amta teh para nabi para wali jalmi-jalmi anu soleh teh eta teh dipasihan kanikmatan ku Gusti Allah pasihan kanikmatan bu para nabi dilaledek teh suatu kebahagiaan suatu digogoreng para nabi para wali para kiai kae ulah coba ka kiai ngagogoreng kiai mah atoheun digogoreng sok ajaran ari urang lamun digogoreng kono madat atuh urang mah digogoreng sakala saruana kala sarua an'amtana kudu bener atuh kembali ka Gusti kembalikan ka Gusti Allah nah para nabi mah gitunya para wali nah cenah urang bentuk kitu dalai nabi urang mah meni gampangnya bahasa dalai nabi atuh tah ka kiai sapertos kieu an'amta disarengan fakir geus biasa miskin geus paranti nabi mah nya lamun teu gaduh tuangan tos
tos biasa para nabi mah nikmat we tegaduh nanaon oge. Kitu eta parana tegaduh tuangeun parantos nikmat sasarengan sareng Gusti Allah. Nikmat sasarengan sareng kulawarga, nikmat sasarengan sok sanaos serba terbatas, serba kakurangan, dan terus dipaparin kenikmatan ku Gusti Allah. Wairil magdubi teh teu kaburu rekreasi, teu kaburu ka pantai peristiwa ari bus peristiwa katanya teu kaburu ya kerjalma anu iman sapertos para kiai, kerjalma anu iman sapertos para nabi, para wali, para solihin, jalmi-jalmi anu soleh, eta tempat anu pang indah-indahna kecuali mas jeung majelis tak geus kitu urang ca aji deui an amsa na atuh eta an amsa tukang ngucrak tapi kumaha an amtana ya sora anu pang nikmat-nikmat tadi denge ku ceuli sora naon anu pang nikmat di mana iwati maca Al-Qur'an sugan teh sora manuk beo lain atanapi sora manuk naon lain kuat ka manuk dibeli hayam dibeli da alus sorana tah Al-Qur'an anu pang sae nya alus mana jeung Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baca surat anu ponok we eueuh anu pangindahna iwati nya eta sora baca Al-Qur'an. Nah tempat anu pangindah-indahna pang naon anu pang indah-indahna atanapi pang sejuk-sejukna tempat naon tempat beristirahat ya tempat naon deui ya arti majelis taklim deuk teu ngeunah kumaha atuh dina pangaosan kira ukur kari kieu ngelengekeun batur mah ngomong da capek gitu nya uih tina pangaosan dosa geus dihampura kabeh ku Allah Subhanahu wa taala. Dosa leutik dosa gede dihampura ku Allah Subhanahu wa taala kabeh nya ya nya kali cicing pangaosan. Nah ya an'amta ya ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Nah aya eta oge kanggo naon kanggo cirina jalma anu tumbuh berkembang hidayah jeung kaimananana sehingga manehna bisa ngarasakeun kanikmatan nikmat babarengan dina kasaean ta eta ahli surga. Nikmat babarengan dina kahalusan teu ngeunah babarengan dina kagorengan tah eta disebut ahli surga Bu. Nah gitu pan bakat ku hayang bakat lamun papanggih jeung babaturan jeung batur teh nya sok kabita hayang cegah batur nu alus na paneta liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi moal aya jelema iman sosorangan moal aya jelema iman sosoranganan nyaeta cenah urang mah sorangan di wetan mah hirit ka kulon moal sorangan geura nyaeta sorangan di kulon mah ini ka kidul da loba alam dunya teh da henteu sagede piring beling da teu sagede naon teu sagede nyiru alam dunya teh ini kawana kana nu deukeut
nya eta ieu teh sorangan ini kana jauh hijrah disebutna cek bahasa Arab nama. Nah, ini jadi nah gitu ya. Cek babaturan teh pan aya budak tiluan eta oge lalaki. Euy, enak ka mana euy? Ayo ka ditu ulin yuk. Ka mana? Orang muncang naon? Lain cenah urang ka ditu ulin lah jalan-jalan. Tah urang mah aya geus dahar. Geus jeung naon? Jeung daging domba urang mah. Ning sok damuan ieu teh. Damuan anu daging domba. Euy mana mah daging domba ning sok damuan geus area daging domba. Orang mah daging sapi tinu hamil sia. Daging sapi ya mah damuan. Nu hiji deui mah ngahuleng we kieu. Teu bauna naon. Berat teh heula urang dagoan. Mama. Naon manis sama mama aing keur nyeuseut. Ayo batur mah bau daging domba da mamna babu batur mah ari dede cenah jeung naon ieu teh mam teu bauna naon teh mah kadieu sia diasupkeun kana anerok we inungna digitu we di ku karang cika dia leukeun maneh asupkeun kana calana asup jik amulkeun ka baturan maneh amulkeun kadieu euy urang bade amulan we kieu awan pas diamulkeun ka baturan nah sia bau asin nah jadi Ari babarengan mah kitunya jadi batur bau naon apa batur nah gitu. Nah akan teuing mah. Nah gitu. Tadi atawisna ulah dugikeun ka kieu. Ari ni musuung atoh teu Bu? Ni musuung urang ka mana? Ka meuli sagede piring suung teh atoh teu? Nah hari ini mau pengajian teu atau si ya pengajian hargana nyaon mahal keneh suung meni atoh jagi jeragat. Nah hari ini mau hari aya pengajian teu atoh mahnya teu atoh acan masyaallah. Meni asa mangih suung kitu nya. Contoh tukang nguseup mangih sagede inung leungeun we nu meunang nyangut sagede inung leungeun atoh teh tukang museup. Nah ditutungwan di isuk-isuk jebul teh lohor aya pangajian teu atoh. Kade dipertanyakeun tah kaimanan. Dipertanyakeun kaimananna sia deuk babarengan jeung saha. Da iwal ti jalma-jalma anu sampurna kaimananna, jalma-jalma anu meunang kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala lamun atoh datang waktu salat, atoh datang waktu ngaji, atoh papanggih jeung guru, atoh papanggih jeung ulama, atoh papanggih jeung inung bapa. Kada bisi papanggih jeung inung teu atoh, papanggih jeung bapa teu atoh, papanggih jeung dulur teu atoh kade. Kudu atoh. Kumaha cenah keur ngaekspresikeunana ka atoh eta kudu joget. Lamun urang teh atoh Bapak, lamun atoh benten Ibu jalmi anu kenging kaimanan mah anu kenging kabingahan lantaran iman mah atohna teh dicurahkeunana dina aosan tas subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini mah papanggih jeung guru mah betem kieu. Balem baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabi boro-boro jelema hiji jelema loba salapang biru ku jelema baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bakal dicatat eta ganjaranana sabing bilangan jelema nu aya eta. Wah kade. Jelema nu atoh papanggih jeung guruna jeung ajengan eta atohna ieu mah. Ngan kade bisi kieu ari ka ajengan meuni kuat ka dikecrokan dampaleungeun teh. Kuat ka dicium digesek-gesek kana irung. Lamun salaman nah ari ka inung mah henteu sasalaman teh henteu boro-boro ka dicium biasa we ka inung eta cai urut ajengan paboro-boro barokah ti mana udah guys ya tah urut inung maneh
urut inung maneh inung. Nah, urut ajengan mah boro-boro dipakai diinum, pakai si beungeut, cok-corokeun kana sirah. Ngari urut inung sia. Nah, teu leuwih mulia inung maneh tibatan ajengan. Inung maneh teu leuwih mulia tibatan ajengan salam dunya. Kade. Ieu mah urut inung, cai urut inung, gelasna embung. Geueuh majal maneh teh. Kade. Ieu diatasna. Dek kabeh ilmu, dek kabeh harta, mal barokah, mal manfaat. Dek naon? Lamun ayeuna, lamun masing ajengan ilmuna sakarung, masing ajengan ilmuna salaput hulu, anger mintul ta doana, mintul ilmuna, lamun tenangan barokah kanu jadi inung. Aku emang kumaha? Da inung mah masyaallah Bu. Masyaallah. Inung mah dek dahar, ingat ke anak, dek dahar, anak nu gede, ku gedena leutik, ku leutikna jauh, ku jauhna deket, ku deketna bager, ku bagerna loyor, ku loyorna bengek, ku bengekna gering, cager, ku cagerna anger we. Lamun dek dahar mah dek nawab Ingat inung mah budak 11 loba-loba teuing sana anak teh. Budak 11 dek dahar ingat kabeh inung mah. Bisa gensok geus dahar. Ieu mah mun budak ieu. Budak dek dahar datara sugan wal we tara inget sugan inget ka inung henteu. Nah iya Bu. Anu priyogi dikembalikeun urang teh dijungkir balikeun deui atanapi flashback ningali ka tukang supaya orang dina HP mah aya disebutna teh naon dikembalikeun kana pengaturan awal deui ngarah bersih virus-virusna virus-virus pidora kalirana atanapi dosa-dosana panyakit-panyakitna anu matak ngajadikeun eta kahirupan urang jadi gagal teh akibat urang teu mikir ka balewadinya teu mikir ka dinya. Sugan ayeuna urang teh inget keur baheula naon ku inung teh deuk aapo lamun anak gering. Mun anak gering inung mah teu daek reda enakna hayang cager. Isuk-isuk kekatrok punten aya naon itu deuk dipariksa kumaha sugan aya ucak sugan aya eslokeun atuh. Kuat kang enslokan ngarah anak hayang dipariksa hayang cager. Kunaon cek dokter teh ieu pun anak dokter hoyong cager ari artos garusak ieu tapi hoyong nu mahal obatna ari sia cek dokter teh ari obat anu mahal ari duit sautik kitu nya keukeuh kumaha we carana inung anu penting eta obat kabeuli katebus sapokona mah. Tapi lamun inung gering geus teu geus kiceup inungna teh geus teu bisa kumaha anakna lain nangan dokter kalah nangan ajengan cek ka ajengan assalamualaikum waalaikumsalam aya naon itu pun biang teu damang nah jika dia teu damang teuing ka dokter lain sugan aya doa naon lamun panak umur atuh babu ke usia atuh nya lamun pipanjangeun atuh ajengan umurna teh sing dama lamun piponokeun sing teneh ya cek ajengan teh neangan tangkal honye anu ieu puhuna honye boros sahadeupang dikumahakeun ajengan bamukeun kan kuduna artinya sugan teh naon aya bamukeun hari inung gering geura hari budak gering cek inungna eta budak hayang cenah tereng cager hari budak hari kolot gering cek budakna hayang terema hayang terema kade eta anak anu sarupa kitu moal naon disebutna teh moal sirungan cek bahasa Sunda mah da loba versi nanya moal sirungan si anak kitu mata naon sababna sabab ieu mah geus
keluar SMA sugan pernah nawaran ka inung teh mama tos mam teh acan san pernah ti SD kene ti SMP dugikeun ka sakola luhur dugikeun ka gawe dugikeun ka bisa gawe bejana mah sugan pernah mama tos mam teh acan sugan pernah nawaran ka inung nawaran dahar atanapi nawaran nanyakeun ya nanyakeun teu ciga kakak bogoh Pak kumaha di kakak bogoh ayang bebek udah makan belum belum nih so ijut udah makan belum udah ayo kita bakar-bakaran yuk tuh bakar-bakaran jeung inung maneh nya jeung inung maneh babakaran geuninnya malaman tahun baru kalah ka neneangan awewe teu pararugu lain neneangan pang indah-indahna cek jalma anu iman mah lamun babarengan jeung inung sora jeung inung bapa deuk tahun baru nah deuk naon lebaran lamun hari raya teh no hari raya atanapi hari-hari spesial teh kudu dibawa inung teh ulah dugikeun ka kieu eta budakna teh balik kana motor caritana motorna teh jara bararadat teh jara rangkung ari inungna teh pan ingkluk-ingklukan bari ieu tiga jauhan loba motorna teh loba motor cenah eta teh urang mah unggul meni loba motor kitu tiga jauhan teh bari ngais onger ketan inungna teh keur incuna meureun da piring seng di ais juga ngais ucing gitu dibeureun ini loba mah ieu teh nah juk nyarenteng eta budakna keluar budakna teh mama naon tong ka dieu jalana era loba tamu eta nyebut era ka inung era lo basema di mana teh itu kaditu ka tukang tuh isangan budak anggur mah ka inung ngisangan majarkeun teh itu tamu heug mararake dasi heug mararake motor jangkung nah teu leuwih mulia eta babaturan maneh daripada inung maneh atau kumaha nah engke karasana mah geus hese modal hese sakarat jalma doraka ka inung hese pae doraka ka inung mah salangap we laleuran di zaman sahabat terjadi eta di zaman sahabat aya jalma pedah kieu pedah ayeuna dahar teu nawaran perage ka inung dahar teu nawaran nu akhirna eta sahabat salah seorang sahabat teu dicabut nyawana ku Allah teu malaikat di jero ieu teh cangap we saminggu nya nepangan Sayyidina Ali nepangan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah itu teh kumaha cenah kedah dikumahakeun duruk we cenah atuh ari nya sur Kangjeng Rasul teh piwang diduruk dek tiduruk orang paeh mah dek tiduruk teh eta nah di pas bare diduruk gak jeung teh ibuna ulah diduruk nah aya naon gitu cik mama atuh ye bu ieu teh dosana teh naon ieu teh ari ibadah namanya ibadahna juga zaman sahabat ibadah namanya juga jumpa berang peuting teu kaliwat ngan eta pernah sakali kaula teh yang ditawaran ceuk inungna teh yang ditawaran dahar teu ditawaran ku anaknya hese pae terus kitu kumaha tuh kon dihampura di pagaredo diri terasa dia tuntut maca sahadat ku ibuna tiasa eta maot we nah itu akibat naon akibat doraka ka inung akibat doraka ti inung mah masyaallah nya tah di ataisna komo ibuna masih kena aya ayeuna masih kene aya kene inung teh dianggap naon ka inung teh nganggap naon nganggap pelayan naon ngaranna teh ceuk budakna
Jeung naon cenah deungeuna sangu teh cek budakna teh ma aya deungeuna ka Inung kalah dibalik ma aya deungeuna sangu ke heula cek Inungna teh ngabelaan nganyuk Inungna teh Pak ngabelaan nganyuk manya tahun baru eueuh deungeuna ieu teh tahun baru oh ayeuna teh tahun bau teh bukan teh lain tahun bayu ayeuna teh Inungna teh ngabelaan ayeuna ngabelaan ngagoreng nog nyeplok nog sugan ditawaran atuh ku anak misalnya iya sia tah apaleun nganyuk anakna mah belawak teh tawaran ka Inung teh eta padahal mun ditawaran oge Inung mah biasana lamun ditawaran mas mah geus biasana teh paribasa nyebut teh padahal encan geus kan tos eta oge aya tos mam tos sok we cenah keur dede cenah keur ujang cenah mam we cicing Inungna teh ari pas anakna geus beres dahar keur nyokot cai Inungna nyampak keur dahar ditinggali di dapur teh bari ngegelam tulang da chicken hiji-hijina meureun eta anakna mikir langsung kayak kieu mah aing kudu daek ngaji ya aduh mang cenah kumaha ye datang ke simkuring mang kumaha ye abdi dosa we moal asal daek ngaji maneh insyaallah dosa moal cenah deuk ditanya deuk dicarek da kumaha atuh nyampak keur dahar eta indungna jeung tulang urut anakna tah hade besi kaayaan anak ciga sarupa kitu ulah ditarurutan atuh nah ku hal eta pisan moal aya di urang mah atuh da di luar negeri taman kitu mah malaya nu ngaku meureun di urang mah era nah gitunya salajengna atuh di Inung mah sok ngabohong Inung mah nyebut cager ari Inung mah ngabera api-api cager da budakna hayang sakola api-api cager we buburuh da budakna hayang sakola ari budak api-api ger damung hari si keher dengekeun sia nah ku hal eta pisan urang mah cek Inung teh urang mah ngabelaan gering-gering oge irit da maneh hayang nah hari anak mung sakola api-api teu ngaranna teu sakola teu ngararuno nah itu dia tawisna api cager api-api beunghar api-api seubeuh indung apanya nah gitu mata moal aya karomah ngaluhuran karomah doana tinu jadi indung maliri barat naon atuh liri barat ayeuna ibarat dahar cengek doana oge ta tahun baru teh ya tahun baru teh kudu dijadi momen paling bahagia paling dijadikan waktu urang keur ngadoakeun oge ngadoa kanu jadi indung bapa di antawisna heukeun we batur tahun baru urang mah nganyarkeun deui kaimanan teu naon nganyarkeun deui kaimanan nah nganyarkeun deui kaimanan salajengna kanggo aosan anu njelaskeun aosan anu mingon kamari wa fi riwayati Tabrani jeung diriwayatkeun dina hadis Imam Tabrani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh saha Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan
Man sholla alaiya sholatan wahidatan sajama nu maca sholawat ka kaula sakali sallallahu alaihi sholla maka maparin rahmat Allah kaita jama alaihi kaita jama asron 10 rahmat atau nanti 10 kalu lusa. Namun maca sholawatna 10 kali wa man sholla alaiya asron saja man maca sholawat ka kaula sarukanya Rasul 10 kali sallallahu alaihi mi'ah maka maparin rahmat ngampura karena dosa 100 dosa rahmatnya bentukna teh 100 dosa dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Dosa galana deui teh dosa leutik, dosa gede. Ari dosa nu panggedena dosa naon Ibu? Dosa nu panggedena dosa naon? Ari gunung nu panggedena gunung naon? Gunung gede. Ari dosa nu panggedena dosa naon? Dosa tarangna. Dosa tarang ngaji Ibu. Judi teh dosa gede, mabok teh dosa gede, jinah ke dosa gede, ngan anu leuwih gede, tibatan eta dosa jelema tarang ngaji. Dosa judi mah mabok bisa kene ditobatan, ari tarang ngaji deuk naon ditobatanana. Coba. Leutik dosa ari masih kene bisa ditobatan mah. Tapi dosa tarang ngaji eta nya ngomongkeun batur teh dosa gede. Tapi nu leuwih gede mah dosa tarang naon sababna daripada ngomongkeun batur maning kene kitu maning kene ya gitu nya cek salakina ka majikanna neng naon engka dieu sakedah nah daripada ngomongkeun batur maning kene gitu karena naon ngaji gitu ngaji coba ku ngaji mah dosa indung bapa dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Coba ku ngaji mah dosa tatangga oge dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Pan tatangga dosa nu teu init wae panggeulana dihampura dosana. Jadi kuahayana urang init karena pangaosan dosa tatangga urang anu teu init dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Urang init karena pengajian tah. Pan perlu kipayah teh. Init yang pengajian. Dosa dulur urang dihampura ku Allah. Padahal teu init dulur urang mah we sih kahet mah. Teu init tapi dihampura dosana. Katanya teu init kana pengajian kan dosa dihampura ku Allah Subhanahu wa taala berkah ka pangaosa. Pangaosana. Wa man shalla ala mi'atan saja ma anu maca shalawatna 100 kali kataballahu bara'atul minan nifaq maka nyatetkeun Allah Subhanahu wa taala mastikeun Allah Subhanahu wa taala dina catatan eta teh lahu keur eta jalma bara'atun dicoret kitu bara'atun lulubaran minan nifaqi tina kamunafikan. Jadi moal teu jadi jalma munafik wa bara'atun minan nar. Jadi moal bisa babarengan jeung jalma anu munafik moal bisa papangi jeung jalma anu teu pararuh. Jika mana oke ya bahasa Sunda mah kitu tah. Bahasa Sunda mah rada lempeng. Jika mana oke moal babarengan jeung jalma anu teu pararuh lamun maca shalawat 100 kali. Nya. Moal papangi jeung jalma anu teu pararuh, jeung copet, jeung begal, jeung naon. Moal papangi jeung jalma teu pararuh. Di dunia semua orang di akhirat wa bara'atul minan nar eta dicoret tina catatan ahli neraka wa askana yaumul qiyamah jeung calik tenang askana teh calik tenang askana calik duduk dengan tenang dia yaumul qiyamah di poe kiamah ma syuhadai sarta jalma-jalma anu mati saya cek sunana mah kieu bakal babarengan teh jeung jalma anu sok maca shalawat deui gitu. Jeung jalma anu sok maca shalawat deui gitu cek sunana mah. Jadi supaya diperjelas di dieu. Ayeuna urang boga kariwang misalna. Jawabanana eta anak urang salaki we misalna salaki atanapi anak atau minantu. Ibu hoyong gaduh caroge kasep hoyong
Ari eta nu eta dikamanakeun atuh goreng patut. Nah, tah jadi hoyong gaduh saroge anu beunghar. Nah, eta bacaanana. Baca sholawat 100 kali. Waya kumaha? Waya kumaha we eta mah. Baca sholawat mah. 100 kali. Bahkan di poe kiamat eta pang senang-senangna. Wah, pang senang-senangna ya mah ya. Pang senang-senangna jalma di poe kiamat lain pang ripuhna ieu mah. Pang senangna jalma di poe kiamat nyaeta jalma anu panglobana maca sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksana pang senangna kumaha? Pangcaketna sareng Kangjeng Rasul sarta kenging syafaat. Misalnya di stadion pangdekeutna jeung presiden misalnya. Tah eta Bu. Karek di stadion pada pasedak-sedak dina pangdekeutna ieu di poe kiamat pangcaketna sareng Kangjeng Rasul nyaeta jalma anu seueur naon sholawat. Namun syaratna ulah maca sholawat maca wungkul teh sholawat teh nya teu oge aya syaratna kau dibaca diucapkeun ditekadkeun jeung dilakukeun ini. Dilakukeun. Nah, salah sawiosna saur Kangjeng Rasulullah SAW moal menang syafaat saha jalma anu gawena sok nyapirakeun ka saha nyapirakeun ka indungna nyapirakeun kana kahade kana kahalusan nyapirakeun kana adab nyapirakeun kana ngaos Quran nyapirakeun kana eta moal menang syafaat aya salah baca sholawat teh ulah kieu maca we sholawat ari ka indung nyapirakeun maca we sholawat ari ka budak yatim nyapirakeun. Bu naon perkara anu disapirakeun? Naon wae perkara anu disapirakeun ku urang eta teh can puguh disapirakeun ku Gusti Allah. Can puguh disapirakeun ku Gusti Allah. Naon wae perkara anu disapirakeun ku urang can puguh disapirakeun ku Gusti Allah. Tah gitu. Naon di antawisna ajelema nyapirakeun ka indung bapana lamun teu ku urang teh ku saha coba dihormatna eta indung bapa lamun teu ku urang teh ku saha di naon di ladenanana eta indung bapa tah kitu aya paribasa anak 10 kawurus kabeh ari kolot hiji teu kawurus nya ari anak mah 10 kawurus ku kolot ku indung ari indung hiji teu kawurus ku anak tah ya nyapirakeun komo nyapirakeun ka fakir miskin nyapirakeun ka tatangga nyapirakeun ka anak yatim cantang tuh anu disapirakeun ku urang teh eta teh anu disapirakeun ku urang teh cantang tuh disapirakeun cantang tuh hina gitu. Nah, kira-kira kitunya. Nah, jalma nu sok nyapirakeun moal meunang syafaat. Sari nu sok nyapirakeun nya iblis, ari Kangjeng Rasul nyapirakeun ka umatna henteu. Pana aya zaman kapungkur cariosna mah. Zaman kapungkur Ibu eta aya cariosna murang kali 5an murang kali teh ka mana ka hilir ka girang
ngalir ngidul teh babarengan we babarengan kair kagiran teh lamun balik lamun mandi di walungan babarengan limaan lamun balik sekolah babarengan ini sekolah babarengan pas balik sekolah ya nggak balik sekolah teh aya nu lucu balik sekolah babarengan pas sekolah siap mawa bal plastik ngarembal di hareupeun masjid aya masjid gede dinya lapang aya di buruan masjid make bal plastik gol dari sate acan ieu teh Bu sate acan barudak ngarain bola teh kitu mandi sate acan mandi teh marahin bola heula garuruyang biasa barudak mah garuruyang heula biasanya lampu ayo urang ka ditu urang mengbal bari mawa bal plastik barudak teh limaan tos dugi ka hareupeun masjid aya ieu Bu aya naon aya tukang dagang gorengan geuningan di kurungan siga di roda aya tukang dagang gorengan dina roda di hareupeun masjid mang jarajan heula aya goreng cau aya goreng hui aya goreng naon aya nama loba geuningan ngaranna teh nu karar itu teh basreng gitu nah goreng sagala gorengan aya goreng sampeu aya ari anu opat jararejan budak teh ari anu hiji mah henteu ngan kitu we budak anu hiji mah kuriling we dina roda ngurilingan roda we ku kurilingan baturna mah geus ka ditu geus marareng-bal manehanna mah ku kurilingan we dina roda sugane meureun dina pikirna ngajang teu jajan moal abi mah teu jajan atuh teu gaduh acis teu gaduh duitna oge nah minta we ka bapa tuh ka mama bapak abi mah teu aya cenah ibu abi sing horeng budak yatim budak yatim geus eueuh nu bapa ari ujang cari jeung saha jeung nenek nah gitu terus we gitu aya anu murag dek dicopot era ku budak eta teh eta cek si emang karunya teuing budak ieu budak baturna jararajan ieu henteu ari dek dibere ku urang sabungkus aing jebol modal atuh ieu teh da minyak teh kudu dibeli cek si emang teh aya we dina eta dina keresek wadah eta gigir wadah runtak nah keresek dikeresekan aya we ditinggali acupat sampo 10 siki aya huluna teh mararencos siga hulu beurit gitu dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 digoreng geus mang teh kelajang dagoan nya mang digoreng eta goreng kenaon eta juas-jias ngagoreng beres ngagoreng kuprak asupkeun kana plastik jang dek dibumbuan mah nyamang ka dieu wios ku abi bumbuan we di saosan cenah di saosan heula saosan biasa lumpat manehna teh ka batur jajan manehna oge jajan ka mana ti mana jajan heula biasa rauk biasa naon cepat sampai isukna dagoa kadinya deui yang edek mang lah nya sok mang goreng deui cias deui kada gratis atuh eta mah gratis adanya dibikeun deui hore biasa batur seuri ngilu seuri nah keluar sekolah kelas genep ditanyakan kana opatan jang ari kemari ari eta anu hiji deui si Ahmad kan teh saha ka mana teuing mang sing teh ka mana ca teuing
kuculih nanti ka mana pleng teh eueuh sing oreng dicanak ka Jakarta disakolakeun kudu teu gaduh budak teu boga budak disakolakeun diadopsi ya sakola cenah di ditu ting kudu teu boga budak makaning beunghar boga mobil boga pabrik boga sagala beunghar ngan teu boga budak dikugut disakolakeun teu ka SMP tepikeun ka SMA tepikeun ka kuliah disakolakeun tepikeun ka jadi direktur jang cek si babana teh tah ujang aya geus gede terus dewasa perusahaan ieu kop keur ujangnya atas nama ujang tuh ayeuna mobil nu bapa 7 kop 3 nya ngan ujang dek kawin mah can boga pamajikan cenah kumaha apa we cenah abdi mah kumaha bapak nya bapak teh da geus kolot hayang ningali incu we atuh hayang ningali incu kumaha apa kayak urang pangnangankeun cek torojo si ibuna inung kukut mun cenah urang kawinkeun cenah atuh ka ieu ka dulur ibu cenahnya boga dulur boga perusahaan sarua kawinkeun we caritana dikawinkeun boga budak hiji bumi 3 tingkat sagala rupa balong oge di bumi eta mobil pangmahalna sadeler mah Lamborghini no mobil eta disadana ge teu bebek-bekan kaditu ngahiang disadana oge mobilna teh boga sabaraha hiji eta mobil aya 10 sikina mah cenah neng teh cenah ieu teh meuni geus sagala boga omset sa bulan teh meunang 100 juta sabulan ieu teh kagaji tina perusahaan teh naon geus kabeuli sagala pokona ieu mah geus lain hiji atuh penginapan segala rupa eta naon laut jeung pantai na dibeuli dengan aya teh cenah hoyong ieu hoyong tahun baruan cenah tahun baru cenah ka mana Kang teh cenah itu hayang kalemur neang hoyong jarah cenah tuh ka di mana makam si mama nu makam inung makam bapa nu asli nah cenah nu asli kumaha heuh da eta mah bapak kukut tapi bager bapak kukut tapi da geus asa-asa urang jarah hayu atuh ka mana ka ditu ka lemur cenah da apal keneh lemurna apal neng hayu we cenah urang canak bulanna teh keur mejana bisa 3 tahun 2 keur mejana lulumpatan awewe deui bulanna teh hayu atuh nyung dari mobil nanti ke mana? Ka lemur. Dah. Tujuan teh masjid tujuan eta teh. Pokona ciri nama aya masjid tinggus aya 20 tahun cenah teh ka dieu. Bari eta teh make kacamata hideung. Kadinya mobil pas gerung-gerung rek dihareupeun masjid. Tah ieu masjidna teh asana mah masjidna teh tuh dah dihareupeun kan aya warung dijual teh. Pokona mah aya katingali dihareupeun masjid teh aya aki-aki keur nyarane. Keur nyarane latihan bari nyang roda geus di backplate jeung kompor jeung eta jeung naon? Rodana teh geus butut. Hanya aki-aki keur kieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haruh kenunutan meni reuwas. Pas ditingali, astagfirullah. Aya pikeun naon Aden? Ki. Aya anu ngeunah teh Ki. Naon atuh nu raos ka Aden teh nya. Eta naon eta? Aya naon wae? Tah aya cenah ieu mah teh aya roti teh. Roti geus bosen. Donat geus bosen. Naon deui? Eta
brownies geus bosan. Kabeh geus bosan. Goreng cau, goreng naon geus bosan pokona mah. Bala-bala den. Bosan bala-bala oge. Geus naon bosan. Geus mineng ieu aya hiji anu kaimpi-impi ku abdi ngadeg sare inget. Ngadeg sare. Naon atunya? Ki aya cupat sampe teu? Cupat sampe mah dari ditu tuh dina sampah biasana oge. Keun bae ki goreng ki. Goreng. Tapaleun sasan den manya nu beunghar hayang supat sampe sok ki ku abdi eta dibeli 10 juta hiji lah sok. Jadi lamun aya 10 berarti 100 juta sok dibeli lah ku abdi. Ya duitna ya tah ya duit sagepok keur aki sok panggorengkeun. Dibeli 100 juta ku abdi tah sok goreng ki. Da aki-aki ngadeg-deg atuh ningali duit 100 juta bari ngagoreng teh. Tah kadenge na ngajias eta teh ngeunah kana ceuli ku si jelema eta teh. Teu poho-poho. Teu poho eta ngajiasna cupat sampe. Teu poho aing cenah eta jeung masih sakumaha ngeunahna ge nu ngaranna di kota nu anger kadedengekeun eta cupat sampe anu ngajias teh. Soki wadahan atau sasan pucrak-pucrak bios ki ku abdi urang saosana di saosan ki bari mah teh rau plang 20 tahun ka tukang manehna pernah ngadahar nu kitu pernah rau budakna teh ningalikeun budakna teh ningalikeun rau ciga nu rau torojo seneng meni ciga nu raosna eta teh meni ciga nu raosna mau eta teh kayak cicing heula keur ieu keur nostalgia aing keur nostalgia ki inget keneh teh kanu dipanggore kanu beuki nu kieu saha baheula ke sok inget-inget ki anu beuki nu kieu ke asa baheula teh aki teh 20 tahun ka tukang mun teu salah mah pernah ngagoreng keur budak. Aya baheula ngaranna ge saha si ngaranna teh si Udin gitu teh saha. Ki eta jalma teh budak eta teh abdi ki bari dilaan kacamatan teh. Di abdi saha ieu teh? Abdi eta nu limaan tanu hijina teh abdi ieu teh. Baheula jadi gabruk tungtung nama eta jeung si Aki. Dia tuh Saden sia teh sugan teh saha cenah si sarden ginian sarden cis teh sugan teh saha digabruk ku ayeuna teh ku si akhirna teh ki geus lah pokona mah di mana wae maneh teh jadi kaalusan anu saeutik kainget mere ka budak mah kalau ka budak yatim ulah disapirakeun justru anu disapirakeun anu sok nulungan mah. Misalna jelema nyapirakeun kana pangajian misalna. Nyapirakeun bihang pangajian ieu anu disapirakeun ku maneh anu bakal nulungan mah. Nah, taki aki wayahna ku abdi jeung sinini aya tuh keur milihan serah beas tuh keur napikeun beas. Nyawe keur napikeun kucrak keur napikeun beas. Kutang pegat sabelah kucrak susuk aman-aman ini iya incu sia tingali sini ini itu susu lepet nah iya incu mere duit tingali aki jeung ini urang ka kota ka Jakarta ayeuna kene urang ka kota aki jeung abdi dek umroh bareng jeung aki umroh sabar atuh boga ongkos ta eta duit keur ngomean imah kinya keur ngomean eta roda kumaha tejeh roda mah ayeuna umroh
gratis kinya sabab aki geus pernah mere ka abdi baheula tah pernah mere. Jadi cepat sampai berhadiah umroh teh. Nya berhadiah nya. Jadi Allah moal nyapirakeun kana kehadian sok sanajan saeutik. Penting anu kurang dipake maraban hayam batur anu jadi pituluh. Misalnya hayam batur di paraban ada orang mah panteu boga hayam ya loba sampai sesa leuweurkeun ka hayam batur bi heunteuing kayak lamun ngariung diberes sakeureut atuh nonesen. Ada isna ini teh carita nama bieu teuing atuh eta naon perkara anu disapirakeun ada bisa nyapirakeun ya cenah budak pun anak cenah hoyong maju cenah usahana cenah kudu kaajengan anu cenah ya tatanya yuk da jeung inungna ini tatu kaajengan kuat ka hujan ini kaajengan hayang maju usah ari ceuk ajengan teh sing seueur maca sholawat ceuk ajengan teh sholawat mah di leuhur ge aya atuh hari geus hayang naon hayang arak paling nah aya ilmu atanapi aya wiridan atanapi aya doa anu ngaluwihan ti sholawat sakabeh doa eta teu diijabah lamun teu maca sholawat sakabeh istighfar eta moal jadi pangampura lamun teu dibarengan jeung sholawat tuh Nabi Adam ketika melakukan dosa istighfar Nabi Adam 100 tahun sujud tercekat-cengkal. Pas giliran naon 100 tahun maca sholawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakali dihampura dosa Nabi Adam lantaran maca sholawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakali. Faqala man shalla alayya fi kulli jum'atin sahajalma anu maca sholawat ka kaula samanina 80 kali man sholla alayya wa an Abdul Aziz bin Suhaib yang katampi di Abdul Aziz bin Suhaib lain sahib lain an Anas bin Malik katampi itu sahabat Anas bin Malik qala kuntu waqifan baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaula keur aya calik di payunan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ngadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya sajalma anu maca sholawat ka kaula fi kulli jum'atin dina dinten Jumaah dina poe atana dina malam Jumat sama nina marotin karena 80 kali ghafarallahu ta'ala lahu ngampura saha Allah ta'ala kaeta jauh dunuba sama nina sana karena dosa 80 kali maca sholawat dihampura 80 tahun dosa. Geus umur geus 80 tahun ngapain dosa dihampura ku 80 kali ku Allah ku 80 kali maca sholawat asal malam Jumat atau poe Jumaah. Itu. Qultu ya Rasulullah kaifa sholat alaika? Ya Rasulullah kumaha maca sholawatna ka salira? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Saur Syekh Abdul Qadir Jalani diteraskeun eta. Eta diteraskeun wa ala alihi wa sahbihi salim. Wasalim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi
wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Taranantun kana maca sholawat esa kana maca sholawat saha saya Abdul Qadir Al-Jailani. Taranantun kana maca sholawat Al-Jailani. Da sholawat eta 80 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. 80 kali maca sholawat eta diampura dosa 80 tahun. 80 tahun dosa diampura ku Allah Subhanahu wa taala. Sadayana sadayana doa Rasulullah. Sadayana doa eta kahalangan di langit tepikeun kahalangan atanapi sadayana doa eta henteu nepikeun ka langit antara doana mudah-mudahan kaluhur henteu kahanap henteu kaluhur henteu kahanap henteu hatta yusalli alayya saur ka Rasul sehingga maca salawat ka kaula faida shollalaya in haroko dalikal hijab lamun maca maka di mana-mana maca salawat ka kaula maka kaduru eta hahalangna warfa doa. Ya perkara anu kaluhur tenepi ka hanap tenep kaluhur tenepi ka hanap tenepi kaditu teu mahi ka dieu teu mahi sok atuh sing pinter doa wae anu kaluhur tenepi ka hanap tenepi teu diijabah teu dijabah. Nah statusna teh kaluhur tenepi ka hanap henteu disebutna teh paeh teuneut hirup teuneut paeh teu nya teh semplek nincak kitu salah kieu bluk nang kuban blang kitu lain kitu salah kieu lain kitu salah kieu lain bluk nang kuban blang nang karak menang pecang hiji lepas deui ku si aki beunang deui ku nini nah nya kieu kadinya. Nah ya kaditu teu mahi ka dieu teu mahi kaditu teu nepi ka dieu teu nepi solusina sholawat ari abdi cenah kumaha kedah kumaha atuh cenah ieu teh eta lamun jelema bingung ibu jelema bingung ini ke dokter ini ke rumah sakit misalnya ke puskesmas minta rujukan jelema bingung dokter ari abdi kedah kumaha cek dokter teuing atuh kumaha kedah kumaha abdi teh nya teuing sok dongkap ya. Assalamualaikum punten dokter ari abdi kedah kumaha ibu ari ibu bade diparios moal udur henteu kan abet ka dia atuh ari abdi keur kumaha ieu teh gelong reuh. Jadi kitu lain kieu lain disebutna teh solusina teh maca sholawat supaya hirupna secarana mengisi cara hirup urang teh nyaeta dititik beratkeun diamanat mengisi tiap waktu tiap diisi ku sholawat ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marugi moal nyeri sakaratna atau satamanya jalma anu moal nyeri sakaratna teh nyaeta jalma anu daek maca sholawat ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datawisna salajengna supaya deui ulah nyampiran ulah nyampiran ulah disapirakeun ku batur misalnya urang teh disapirakeun wae ku batur maca sholawat atuh moal disapirakeun geura sok tukang dagang misalnya tukang warung sing minang maca sing loba maca sholawatna marah teu nyamparirakeun atuh malah mun jelema tara maca sholawat kalah ka nu lain-lain di tempat gawe nate kalah nu lain-lain lain maca sholawat wajehna atuh eta mah marugi Bu maca sholawat mah seurkeun kumaha sholawatna salah sawiosna sholawat nu tadi atawa sholawat nu pang terehna
Nupang terena nu kumaha nupang gampangna sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad eta salat pang pondokna salam dunya sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad eta maca sallallahu ala Muhammad diatawisna saur Nabi Khidir alaihissalam lamun jalma geus dipastikeun bakal geus dipasti bakal cilaka atau Nabi bakal rugi geus dipastikeun bakal kana neraka gitu nya dipastikeun pokona mah geus ditakdirkeun pokona mah geus ditakdirkeun geus aya tulisanana saya mah pinarakaeun misalna moal jadi saur malaikat saur Kangjeng Rasul moal jadi kana nerakana moal jadi cilakana moal jadi ayeuna rugina lamun maca sholawat ka kaula sareng Rasul eta dina kisah Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam ka Nabi Khidir mampu namina teh Muhammad Balya bin Malkan Nabi Khidir teh nya eta di zaman Nabi Musa wae guruna Kangjeng Nabi guruna Kangjeng Musa makhluk Allah anu pang panjangna yuswana dugikeun ka ayeuna can maot dugikeun ka ayeuna cacan ngantun ke tasan maot Kangjeng Nabi Khidir ayeuna di mana Kangjeng Nabi Khidir ayeuna nuju aya ibu di itu nuju ngajaga Masjid Aqsa ayeuna teh nuju diserang ku Israel deuk dibom tapi teu beunang-beunang eta masjid deuk dibom teu beunang-beunang aya Nabi Khidir di dinya make teu katingali ibu make jubah ayat make jubahna teh make teu katingali lumpat teh teu katingali Nabi Khidir tewakan aku Nabi Khidir mah yeuna bomna teu beledung balikeun deui tah Nabi Khidir ngajaga makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah upami karawudo ka makom Kangjeng Rasul kudu pepenak sareng Kangjeng Nabi Khidir ibu kudu pepenak sang Nabi Khidir cirina Kangjeng Nabi Khidir mah ieu na teh naon palebah dadana teh hurung caang ngasih wengi oge cirina tah diatawisna anjeunna naros ka para nabi sadayana ti zaman Nabi Nuh sareng Nabi Musa para nabi sareng Nabi Adam ditaros ku Kangjeng Nabi Khidir sadayana para nabi teu tiasa ngawaler sadayana para nabi teu tiasa ngawaler ku pertarosan Kangjeng Nabi Khidir naroskeun naon Kangjeng Nabi Khidir nyaeta tentang jalma anu geus di takdirkeun ku Allah asup neraka eta ti barang begitu lahir teh geus dicap ahli neraka ti barang lahir teh geus dicap ahli neraka geus di tah kumaha ditaroskeun kumaha eta bisa ka surga henteu lamun kitu jelema kitu bisa ka surga henteu lamun geus ditakdirkeun ku Allah kana neraka sadayana nabi teu tiasa ngawaler nya duka atuh bakal bisa ka surga moal nya duka atuh eta mah da eta mah rahasia Gusti Allah tapi kaula naroskeun ka Sayyidil Mursalin Khatamul Anbiya wa Sayyidil Mursalin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Nabi Khidir kaula naroskeun ka Rasulullah ya Muhammad nah ari jalma anu geus ditakdirkeun asup kana neraka geus ditakdirkeun bakal cilaka geus ditakdirkeun bakal netes semplek lincak semblah pokona bakal kena ajab pokona mah naon nah bakal bisa disalametkeun saur Kangjeng Rasul bisa sangat bisa saur Kangjeng Rasul nyaeta kumaha carana ya Rasulullah Muhammad ya Muhammad kumaha carana bisolati alayya bisa
ku ayana daek maca sholawat ka kaul Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tah itu ku maca sholawat. Mata kukut dek kabingung mah cangcang we kasusah mah piara kadinya kasusah pokona ari urang teu gablek wae hirup teh nya da kira ada nyaira daek maca sholawat atuh. Jadi hirupna teu gablek-gablek terus. Nah, ari urang cenah hirup teh teh sampai ha daerah teh rajeun jauh ka ayeuna jauh ka hidung sorangan rajeun aya nu ngajake hara rees eno. Gitu. Jauh. Sok sisir ngaos salawat. Ayeuna ulah dugikeun ka kieu budak hiji tegikeun ka teu kaduga ka masjid acan padahal anakna mah keur sasiki. Nya tuh tingali batur mah anakna ngawelas teu susah ngawelas batur mah ngalikur anakna teu susah teu ridu teu katinggalieun berjamaah ieu mah budak urang keneh dihitung ku curug atuh budak lieur cenah urang boga sabaraha hiji putra gitu hiji boga budak hiji meni ciga boga budak salikur. Nah kade itu akibat naon? Akibat tada daek maca shalawat. Tah gitu mah ditegeskeun di dieu. Kok pamajikan hiji meni lieur majikan hiji ya. Batur mah genep pamajikan. Tak upami gaduh istri soleh ibu, gaduh istri solehah, bageur, imah teh cang bercahaya kudu bersinar bumi teh katingali ti langit teh eta teh pamajikanana hiji komol mun genep macam pisan geus soal. Itu. Nah jadi saya ya akibat masuk. Bu ka kidul salah, ka kaler salah, awetan salah. Bakal serba salah hirup geura. Lamun tara maca salat. Saeutik salah. Saeutik teu mahi loba pasea. Tara maca sholawat. Ayeuna nginum obat ieu salah, nginum obat ieu salah. Terus ada irah teuing dari maca sholawat atuh. Nah ieu nu mawi ditegeskeun. Tuh tingali anu deuk ka neraka wae di neraka wae parem ku sholawat mah. Leres. Ulah dugikeun kewe cenah malam Jumat deuk ngadadago Jumaah. Maca sholawat. Nah umur bakal tepi karena malam Jumaah urang. Nya geus aya nu apal umur bakal tepi karena Jumaah. Dieun teuingnya pas Jumaah teh pas poho. Nah, engke Jumaah engke deui. Ari pas tepi teh karena Jumaah. Ari sugan teh malam Jumaah ieu teh. Bro hees we. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Masalah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu